Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bayar raya, para anu sok manco dina Sadulur Dekor channel. Abi bade ayeuna bade menuju bumi anu ngaproduksi hiji makanan anu uniknya. Sebatna teh dodol gedang, dodol gedang na dodol pepaya muncul urang nya. Ayeuna abi bade menuju ka kampung anu produksi dodol anu buka oge kanggo kuliner, kanggo hajatan, acara naon wae. Ciri khas kuliner katuangan dina acara hajatan khas Sunda Garut Jawa Barat. Mangga wilujeng nyimak. Oh, prosesnya tina gedang kieu panginten Pak? Gedang ora. Gedang ora. Coba ninggal gedangna. Oh, gedang kieu upami gedang kolot mah kumaha setengah matang. Iye. Iya, di parutna. Janten hasilna caian wae pangintennya, berair gitunya. Mohon Mengandung cai ya mah. mohon. Mungkin abi atuh bade kalebet Pak ninggal prosesna Pak. Nah. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Oh ya teh proses pembikinan dodol gedang kuliner khas Garut Jawa Baratnya nu bade dianggo dina acara hajatan. Ieu sareng ibu saha? Ibu Ai mohonnya ieu teh anu leaderna gitunya muncul urang mah anu tiasa ngolah gedang janten dodol. Sabaraha varian ali dodol teh? Rupi-rupi pangintennya. Mohon jadi kampung mana teh? Cilaja, wenten Kecamatan Limbangan ya tehnya. Mohon dikupas heula. Ali gedangna teh kedah nu mentah teh. Mohon kedah nu mentah upami anu asak mah panginten janten cai awon sesah di parudna. Oh, gitu prosesna teh. Saatos ieu teh panginten kana proses Ieu marud pangintennya teh. Mohon abi ngiring sepil prosesna dodol gedang. Oh, ieu proses pemarudanana panginten tehnya. Mohon ieu aya hiji deui panginten ngabantos. Mohon. Ieu sareng saha ibu sa? Ibu Eka. Ibu Eka mohon tah. Waalaikumsalam teteh. Oh, ieu proses pembikinan dodol gedang. Salah satu kuliner hajatan anu uniknya di daerah Garut, Jawa Barat. Khas Sunda ieu pangintennya. Mohon ken abi bade mantau sampai ka beresna teh wiosnya. Mohon. Ieu masih gana sawargi-warginya pangintennya. Mohon sawargi-wargi. Rai raka apa kumaha? Dan abi rai nyipar geus nu gaduh. Oh, nu gaduh. Kin abi panginten tina akhir video bade istilahna mah ngaieukeun anu gaduna kumaha proses-proses pembikinan tina masalah kuliner khas Jawa Barat. Ayeuna kana proses sesudah saatos diparud pangintennya. Saatos diparud deh bade di kana katel, biasa katel pangintennya, katel aluminium disangrai pangintennya. Kita ngangenaon bumbuna teh? Gula bodas sareng kaneli. Mohon. Tapi hoyong ngerasa nganggo citrun. Oh gitu. Hasil. Oh gitu. Mohon proses. Kita senang hasilnya biasa wae. Mohon. Oh disangrai gitu tehnya.
Durasi sabaraha menit ya panginten? Datang kosan kumaha gedang na. Ah. Mohon. Bukan di gedang orang mah gampil. Kisaran panginten 10 menit 15 menit. Iya 15 menit. Ya mohon saatos garing panginten karena proses Bungkus, pamitas garing mah. dibentuk pangintennya. Sarang pemberian warna pangintennya. Mohon. Alif pami warna ku warna naon teh? Sesuai selera. Oh, Kami yang merasa melon, hijau. oh variana seueurnya panginten. Seueur. Mohon. Cuma kahoyong. Oh gitu, mohon teteh. Perbikinan proses dodol gedang. Kalau bahasa Indonesia nama tuh pepaya. Saatos iya pangintennya tos mateng panginten karena iya tos tos jantena diberi warna hijau. Aduh. Iya rasa varian naon teh? Melonnya. Oh, saatos kieu panginten diudak-aduk. Ngantosan tiis. Mohon ditiriskan sabaraha menit teh? Setengah jam. Saatos tiis panginten karena proses pembungkusan. Iya baraya sadulur deker channelnya iya proses pembentukan dodol gedang nyebunya anu tadi tos digorengnya pangintennya disangrai lamun ceuk bahasa Sunda nama disangrai dikasih warna pangintennya sesuai varian rasa anu dipikahoyong panginten langsung karena proses pembungkusan dibentuk pangintennya. Dupi bentuk teh harus buleud kieu apa? Telangkungnya tergantung selera pangintennya. Mohon. Tah ieu nya salah satu kuliner hajatan khas Sunda Garut Jawa Barat. Ieu teh ku reng-rengan pamili pangintennya mah sakeluargi ieu pangintennya sareng ibu ieu pangintennya mohon sakeluargi ieu mah lalayeut ibunya mohon alhamdulillah barokah lalayeut kana kuliner. Nah ieu panginten satos ieu mah ditiriskeun disimpan heula sasantos ieu mah atos jantennya dodot mohon ibu abi bade kanu gaduh ieu anu ngalola masakan kuliner khas Garut Jawa Barat. Mangga ibu. Hatur nuhun ibu nya abi bade kapayun heula. Ibu ngelujeng mangga ya assalamualaikum ibu. Nah ayeuna urang sepil anu gaduh ieu kulinernya masakan khusus khas Jawa Barat Garutnya tepatnya sareng ibu saya ibu assalamualaikum ibu sareng ibu Tetinnya mohon itu salah satu leader anu gaduhna naon namina ibu kuliner dapur Mama Wisam sareng Pratama Cake-nya panginten anu tiasa nyadiakeun kuliner anu kanggo hajatan sapertos wajit naon lah seueurnya ka kuliner khas Jawa Barat anu kaya gitunya ayeuna teh budaya urang teh budaya Sunda teh. Ibu menyediakan catering bu? Mohon. Kanggo hajatan oge mohon. Ieu tempatna lokasina di mana? Lokasina di Jalan Mohon. Mohon. Kanggo anu bade baraya sadulur dekor channel anu bade aya niat kanggo hajatan kanggo acara naon wae nya tiasa ngahubungi ke Ibu Tetin kanggo nomor telepon sareng ieu keun abi dina deskripsina nya punten. Ibu abi hatur nuhun neme tos dikepengker ka tempat produksina bikin dodol gedang salah satu kuliner hajatan asli khas Garut Jawa Barat. Abi mohon panginten ibu tos sonten bade pamit lah panginten ibu hatur nuhun abi tos dikasihan waktu tina ina mugia kek ibu
anu ieukeun sawargi-wargi panginten punya ieu teh mohon sing lancar barokah tur tiasa berkembang terus tiasa ngalestarikeun makanan-makanan khas Jawa Barat khususnya Sunda kanggo acara hajatan. Mohon Ibu abdi nyuwunkeun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.